Nasib ya nasib, jadi begini. Duh, mana iya? Kadieu jelema, kaditu jelema. Si Odo itu karena mau pulang gitu, sayang itu. Naon Odoy? Allah Akbar. Ngeluaskeun sia. Ditinggali dewetan kalau pulang teh ya. Baturku. Oh batur kumaha ya urang lain batur. Tadi mah eueuh sasaha, ayeuna mah aya maneh. Urang teh yang curhat sebenarnya mah. Oh sok atuh yang curhat naon. Beja tadi dieu.